ke mana si Asep? Tadi teh ngomong ke orang yang kadi tuh heula cenah. Ngomong-ngomong kemakan ya si Agus. Nama curang kalian jadi tatangkalan dah, tatangkalan. Orang pusing incaran orang dibawa ke manehna. Ayo orang kalian yang nama. Bos, berat. Ya baca kok karek cager. Berat banget. Pokoknya mah bos kudu digandong, kagenahan maneh. Tadi gak urang berat ngagandong maneh. Ditungtung ditu tapi katungtung dia. Enak urang gantian gandong ku maneh. Ya tuh dia mana orang sampai. Nyalus ke orang di kolam dia. Ngomong-ngomong orang mana teh saha sih sebenarnya? Sebenarnya ngaran orang teh Anggun, tapi diganti ku nini orang jadi si Bulan. Oh, tadi orang apa jeung botolan mana dua anda, tentuan orang. Ayeuna babaturan orang kamarana. Ya udah, tadi teh mana teh keur terus mantun orang teh langsung mararanggat dah. Nempuna teh orang mau suluh mana tidak. Oh, rek marasak meureun. Guys jauh suka nih nama. Curang lanjutkan dia yuk ngalah suluh. Yuk, yuk. Itu di mananya? Orang tuh wow. Ulangnya kadi orang masar. Jabat tempatna serem ieu teh kumaha tuh urang? Yuk orang ngalah suluh heula. Yuk. Dia daerah mananya itu pembangun aralus curang ngalah yuk. Ayo, yuk. Di mana aralus kembang teh? Di leuweung tapi loba kembang. Bayang. Wangi. Kadieu hidupna. Oh geuning itu nini teh, hayu mayang urang ka ditu. Ayo. Aduh bos, kaki orang kambuh teh geura bos. Nyeri teh. Mun dipaksakeun bisa-bisa kambuh deui atuh bos. Kepala buburu digebrugkeun, padahal etik deui. Cantik di naon bos? Oh, etik deui tapi kan kadinya ulang yang digandong keneh. Lah buburu digebragkeun. Maaf bos, beratan mantak digubrakkeun ge. Teka haja, lamun cukuna tekuna naonna bos aja digandung ning ka mana-mana ge daek. Nang naon mah, aya gelaran urang hayang digandong asup loba alasan. Ayo urang kumaha ya? Rek nyalan si Agus apa moal? Ya orang udah bingung, yang si Agus tidak mau apa lain. Udah can jelas, jelas kita lagi. Tapi menurut hati orang, si Agus teh masih hirup. Jadi si Agus teh diculik deh. Arek karena nyulik si Agus tuh. Tinggal lagi geus teu laku. Bur, nggo tali. Siap. Atuh gaji kunaon urang nu di talian. Gaje orang jadi di talian. Oh, sorry. Urang. Urang. Iya di mana? Bulan.
Bulan. Aduh. Udang. Embung yang sare. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Makasih.